lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae anu di leuweung bae aya nu teu daek kitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna nu di gunung bae wali teh di leuweung bae wali di jero imah bae wali leutik pangkatna lantaran nyana teu ngurusan umat wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu we diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi penting hudang babari. Ras ka diri urang. Penting molor bae. Maca Quran saayat heulai. Ngadayekeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk